Gegeleyengan kaditu kadieu ti barang nabeyah jamu air sore na jajan baso aci berjamaah nepikeun ka sapoekna. Bray proyek anu kamari can kapigawe tah wayahna pangais bantuan ieu da kota Jararongjon geuningan rek migawe pagawean anu sejen oge ari nempo bubututan ngajereglu keneh mah di luar matak hayu ieu urang ampi-ampi singkat cerita bubututan geus ararampi hayu we urang sasebret heula sakedeung mah tah anu beureum urang pernahkeun tuluy lanjut deui urang mula sara bubututan anu kalotor biasa we ning yeuh naek ka Kanang Japati besti panggih we jeung cai anu ngagolontor herang atuh geus pinuh mah cai nagebruskeun we si bubututanna geus antep we tinggalkeun si Ngararoja hayu we urang langsung turun ka handap ning ieu biasa we pas mimiti datang teh urang meresan heula panggoleran geus beres langsung we urang meresan meja anu sararoeh meja pangeunteupan segala rupa atuh da kocok gararenaheun tunanteun di dieu teh haraling urang elapan meja renghodna geus gulawi tuluy we urang ngampihkeun wawadahan anu bararesih kulantaran poe ayeuna teh aya rencana rek kaluar matak urang taraptikeun heula ieu pagawean imah teh ulah nepikeun ka ninggalkeun pagawean erek bijil ti imah teh ngarah Jararongjon hate Jararongjon pipikiran tuh kompor ge disi beungetan heula tring tuh wawadahan ge geus haridakep we bararesih tah si bungsu keur popolah naon cenah ieu sabelah deui urang make naheur cai tah caritana mah ieu teh nyeun cihuy cenah besti ari pek teh salah kalah make aci tuh jadi kieu we menyatu dalam suka dan duka kan bae darasana mah anger meureunna lanjut kulantaran loba pecretan minyak tah urang usapan heula panincakanana atuh geus bararesih mah hayu we urang sanguan si cihuy anu bersatu teh ngarah berpisah di masing-masing beteung kita dan nanti mereka akan bersatu lagi di suatu tempat kamana karep cenah ieu teh nya tah beteung geus tarap ti dieu sia langsung we ning yeuh ngajiu si buni teh pas di jalan jauh panggih jeung lanceuk atuh biasa we ning yeuh siligro heula ari jeung dulur mah tah geuleung deui we ka hareup kela rek ka dieu heula sakedeung yeuh lain meuli kokojo tah meuli kelekna ayeuna mah pedah nyumponan ka hayang bebenyit ieu ge ning tuh da teu cukup ku kelek hayam geuningan anger we can kotridu maning tah lanjut deui urang ngageuleung ka hareup tah ieu teh suasana pasar Bumbulang keur tiiseun soalna lain poe pasar gede tah ari tujuan si bunit mah erek kadinya tah rek ka konter heula aya omekeuneun singkat cerita urusan geus beres hayu we urang geuleung deui balik ning tuh teu geus nepi deui we di pipi ari pek teh karek gejrut tina motor geus arinit deui alet-aletan nya arek ka mana deui atuh bunit cenah eta teh arek balang siar heula samara besti niat we meuli samara ari cubak-cabak anu lain singkat cerita meuli pangabutuhna geus beres hayu we urang ampih teu kuat paranas lantaran tadi teh da teu kuat godaan jadi we dibeuli si jamu air teh tah urang beyahkeun we ayeuna mah ngarah seger ukur cabe uyah pecin we hungkul heng pulang papanasan ieu teh tuluy ngahablemkeun nu kieu mata krek teu nikmat kumaha atuh besti ngadadak cenghar singkat cerita ieu geus nepi di jam sore tah ieu geng rimil sapara kanca geus nyamper nya arek ka mana deui cenah bunit eueuh kacape karagok cape besti aya nu ngajak jajan ieu teh tah ieu personilna jadi urang mah lamun jajan teh sok alet-aletan kompak tadi nama bebenyit teh moal dibawa besti ngeun kulantaran pangolona henteu berhasil ieu teh jadi we rimil ning tah heg ngantri heg geus burit ieu teh sugan we atuh kawaktuan keneh ning tuh langsung we pulah pilih topingna pokona mah kumplit pisan besti di dieu teh